Bismillahirrahmanirrahim. Allah wa ba'du fa'quluhu wa sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ibnu Abdillah ibn Abdil Muttalib wasamuhu Syaibatul Hamdi humidatahi saluhu saniyah Allah ibn Hasim wasamuhu Amr bin Abdi Manaqil wasamuhu Al-Mughirah Allah Al-Mughiratul ladzi yutamal irtiqa'u li'ulya Allah Kukuan ahad. Doa sebelum makan apa tuh? Aduh, so. Bonus. Bismillah deui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima rojaktana wa qina adabana. Amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salajengna Gela. Harap dimaklu. Keun. Di cigana teh jeung kabaret ge lucuan ieu. Ngeunah seuri abi alhamdulillah ya Allah. Sok salajengna Neng ya. salajengna teh doa sebelum belajar. Saha? Adel, Nisa, Lisa, Zahra, sareng Nabil. lihat. Sok, ajak ka dieu. Yo, sok ke tengah. Canak itu namikna. Nah, sok ka dieu. Iya satu awaham dan tu galak nih. Ayo. Nah, ada lah. Awak ngewe senang sok. Mikna ada lah. Nawar ya, canak ya. Mik. Sok ngirikan Neng. Nah, sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik,
fajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bijini ilma warzuqni rahmat. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan mudahkanlah dalam memahaminya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana ada yang bicara? Kok, ya, sepas kene ya. Salajengna doa sebelum makan ku Alfi, Kenji sareng Taska. Alfi Kenji. Alfi, Kenji sareng Taska. Mari kedua, sok canak. Ini. Canak. Duh, mending nayon kieu teh. Oh, benerkeun heula, Stin, lagu. Oh, antos sih. Cukna cing rapi, cenah dipotong. Oh. Ya, sok. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma balikana bima wajakana wakina adabana. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Kelak. Oh, hebat. Teraskeun. Salajengna. Salajengna doa sebelum tidur. Sok. Kurehan, Fauzan sareng Ridwan. Tuh, di tengah nu alit di tengah. Canak mikna. Kaya. Kopi abi. Kan kopi abi nu mana? Iya. Jika Habibi atuh. Oh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alor ibu-ibu alor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya nadoman 10 nama malaikat sareng tugas-tugasna. Rama sareng Wildan. Rama Wildan. Rama sareng Wildan. Mun teu aya diundur. Aya. Enggal Om. Engal Wildan. Bae aya wah batu di luhurna ge dan teu sorangan. Ka dieu. Adia. Nangis anu sanes heula we. Nu sanes heula cenah repeh heula. Itu karunya hoyong tampil. Beli hoyong tampil. Gebi senang tadi teh gebi so Wildan. Kayak kantun ieu gitu kantun diundur heula engke nu sanes heula. Sok amang ke heula ieu ngarah sareng jeung Wildan. Cenah da ieu heula. Oh, karunya hoyong tampil. Sok. Nadoman 25 nama nabi we ku Hamim sareng Nafil. Ya, cepet. Ya. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dilajengna nadong sholawat solim Ama nyalira nya sok. Wios sok ama nyalira enggak lama. Cenah hiji mik nama. Kapalih tengahan mah ka dieu tah, kapalih dieu. Ya, sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para malaikat anu wajib dipanyakeun nyaeta aya 10. Hiji malaikat yang tugasna nyampaikan wahyu. Dua malaikat mikhail tugasna nurunkeun hujan. Tilu malaikat Israfil tugasna niup sakta. Opat malaikat Israil tugasna nyabut nyawa. 5 malaikat munkar tugasna naras di alam kubur. 6 malaikat nakir tugasna naras di alam kubur. 7 malaikat rakit tugasna nyatet amal sae. 8 malaikat atid tugasna nyatet amal lawur. 9 malaikat tugasna ngajaga pintu neraka. 10 malaikat Ridwan tugasna ngajaga pintu surga. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika nate calon tentara yang udah teh. Tatek tegeug. Sok keras kan ya. dilajengkeun ku sholawat kamilah. Kamila. Soliwa Salinda. Sok. Nak neng kira. Laila neng Suci sareng neng Saskia. Jaskia Gotik kita. Ka tengah neng Jaskia. Tadi nyanyi goyang itik ulang. Oh iya mik naik gitu. Kiai. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sholli wa sallim iman ala manda. Sholli wa sallim iman ala manda. Lil ali wal ashabi man qad wahada wal ali
Kumaha ieu teh atos Sariap. Ya, deg-degan teu, deg-degan. Teu. Ya, cik atuh penonton kasih heula semangat heula. Cek sound. Fokusnya ke sadayana istri menatap ke depan sabab ia di kameramen tuh dengan kameramen Dadang dan saya reporter Yana Mulyana melaporkan dari panggung.
punten dilatihnya ibu. Di teh sorana terus beurang mau gitu yang jadi tunuh. Nundang lauk nak karamba marah hayamna cecempe nu dariuk cukup loba nu ngajawab salam ngan saware sakali deui assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat nya ibu-ibu tidak ada setunuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, ayah hiji dauhan ti ulama salaf. Ikmali dunyaka ka'annaka taisu abadan, wa amali akhirataka ka'annaka tamutu godan. Pek tangan dunia seolah-olah aranjeun rek hirup salilana, jeung kudu beramal seolah-olah aranjeun rek maot isu. Hadirin rahimakumullah. Hadirin rahimakumullah. Cepet ibu-ibu abi teh jadi fokus mun kitu mah. Ulah kitu ibu-ibu, da abi teh ngapakeun teh capek. Gusti Allah henteu ngarang lamun urang dengan dunia salobana. Nepi cepet atuh ibu lah Allah sisirian wae. Nepi lu bak ibu, bro di juru, bro di panto. Gusti Allah ngalayah di tengah imah, malih Kanjeng Nabi teu nyarek lamun urang beunghar dunya. Bade jadi wong sugih mangga, jutawan boleh, miliarder oke, konglongrak mantap. Ngan hiji anu jadi panteranganana, ulah dugi aranjeun kabeh jadi si korun. Apal teh ibu-ibu si korun? Kumaha sok? Oh, apalah berarti teh ihanya kulit teh. Iya nya ibu-ibu si korun teh. Si korun teh jami pangpelitna mere oge hese cenah cap jahe. Nu kumaha ibu-ibu cap jahe teh? Pinter. Mereka hese cap jahe. Pak, ibu-ibunya siapa ibu? Tosnya dijelaskeun di mah. Si korun teh hidupna di zaman Nabi Musa. Manehna jadi budak harta. Dugi ka teu sadar yen harta teh amanah ti Gusti. Manehna boga rarasaan beunghar teh hasil kesang sorangan. Dititah ngaluarkeun zakat, majar teh matak malarat anu akhirna si korun diazab ku Gusti. Si korun dilebkeun ka jero bumi jeung harta-harta. Hadirin rahimakumullah, peryogi diuningakeun bahwasana dina harta urang aya hak-hak anu sanes. Terang teu hak-hak nu sanes teh naon ibu-ibu? Meni perilaku teu apal, kosok salat, kosok pangaosan ibu-ibu mah. Hak-hak anu sanes teh hak yatim piatu, hak fakir miskin, hak majelis taklim, hak masjid, sareng hak-hak anu bersangkutan sareng siar agama anu pikeun berfungsi kanggo ngaluhurkeun agama. Margi kitu hayu urang sasarengan, urang sisihkeun saperak 2 perak dina harta urang pikeun bersodakoh. Imah sodakoh anu wajibna sok disebat zakat harta sareng zakat fitrah teh ya. Wa imma sodaqah sunatna sok sanaos ku perkara anu tepatos aya hargana. Kama qala tasaddaqu wala bidil fi muhram. Pek sarodaqah aranjeun kabeh sanajan ku batok kalapa meunang ngaduruk. Maksudna sanaos ku perkara anu tepatos aya hargana. Ulah gitu, ibu-ibu abi teh capek ngapakeun teh. Mangka teh ulah parlit ciga si korun anu ngahalang zakat, zalim ka budak yatim, nepi ka ngarusak hartana. Nah, nu jadi pertanyaan, nah zaman ayeuna aya para generasi si korun, atana saruhuni aya para generasi si korun?
teh kumaha di akhiratna. Al-Quran masihan gambaran. Bismillahirrahmanirrahim. Aro'aital ladzi yuqaddibu biddin. Nah marane teh nyaho ka jalma-jalma anu ngadustakeun agama. Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Nyaeta jalma-jalma anu ngadusta, nyaeta jalma-jalma anu ngazolim ka budak yatim, henteu nyaah ka budak yatim. Wala yahudduhu ala ta'amil miskin. Sareng jalma-jalma anu teu daek sedekah ka jalma miskin. Tah sapertos kitu panginten cikal bakal kurun zaman now teh ibu-ibu. Sumauzubillah min zalik. Mudah-mudahan orang saruni mah kalebet jalmi-jalmi anu barahat daek nulung ka sasami. Amin kitu ibu-ibu. Oh, sing tarik atuh. Sepados kehatana tami-tami barokah. Sing tarik atuh paek nu taralunu ibu-ibu. Semangat deui, semangat deui. Amin. Cekap sakitu anu tiasa dugikeun ku simkuring. Hapunten pilih aya kalepatanya dan namina ge manusia. Mudah-mudahan bermanfaat kanggo urang sadayana. Amin. Kitu amin. Amin. Khususna kanggo diri abdi nyalira, umumna kanggo urang sadayana. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya kami di sini akan membacakan puisi yang berjudul Kasih Tuhan. Maafkan aku, Ma, kalau aku tak pernah mengisahkan tentang pengorbanan. Bukan maksud pamer hingga Ma menjadi ria. Hanya saja kisah Ma memang pantas untuk diceritakan. Karena namun saat tangisanmu dikala engkau memercikan air kencingmu, pada siapa engkau tumpahkan kotoran busukmu? Tentu di pangkuan emakmu. Dan siapa yang terbangun saat tangisanmu, memecahkan keheningan malam, mengusik makhluk-makhluk malam yang sedang tentram dengan tidurnya? Lagi-lagi emak. Pernahkah sang putra terpikir untuk membahagiakannya saat sang putra tak gagal dengan rarasnya? Pernahkah terlintas untuk memuliakannya saat sang putra tak bahagia dengan keluarga barunya? Mungkin saja tak pernah. Apakah emak menuntut atau mengeluh atau mengungkit? Emak hanya tersenyum meski sang putra tak pernah mengingatnya. Karena dalam hatinya kebahagiaan putranya adalah kebahagiaan untuknya. Tak pernah ada keluh kesah atas jerih payahnya. Oh, Ma. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.